hartanya. Tapi anu tilu eta teh jadi jaminan, sabab kecantikan teh jadi jaminan karena bakal bahagia. Sabab turunan oge teh bisa ngajadikeun jaminan karena bakal langgeng rumah tangga. Sabab seueurna harta oge teh bisa ngajamin karena awetna rumah tangga. Kadang-kadang kan kena museum namanya harta. Tapi maka saur Rasul canak anu kaopatna tinggal tina segi naona, tina segi agamana nyaeta wali diniha, maka pilih calon pibodoan teh anu kuat agamana. Nah sabab agama anu kudu jadi pertimbangan, sabab di mana-mana agama anu janten tujuanana, maka di mana rumah tanggana dipaparin ka beungharan, dipaparin rezeki anu melimpah, maka bakal pandai bersyukur. Maka lamun dina rumah tangga dan diuji ku Allah Subhanahu wa taala ku kategaduh, maka geus kuat agamana, pasti bakal bersabar. Lamun dipaparin seueur bakal bersyukur, lamun dipaparin kafakiran, dipaparin kakurangan, pasti nanu kuat agama nama bakal bersabar. Ulah sampaikan ada uang abang disayang, gak punya uang abang ditendang. Nah sababnya cek lalaki nanti kadang dia tai ucing, tai kuning. Naon gitu Pak, para rusing temoga duit. Pantes para rusing temoga duit. Oke, atuh aing pangarah 60.000, aing rokok biasa bungkus. Rokok. Ya, kopi 5. Udah 20.000. Kopi 5. Sabaraha. Aing ka pamajikan dibikin sabaraha. Saya sana 35.000 gas bayar, beli gas 20.000, nasa sabaraha 10.000. Hari tuang nanyakeun jeung naon? Lain mending otot gitu. Kemudian sakit, udah terus. Bapak ibu sadaya, luar biasa jadi itu gawe. Gawe sandiwan aku jadi sabun. Tadi ibu diberi sebungkus. Iya diberi ibu sebungkus. Saya tadi SMA 2 sabungkus. Obat bungkus. Nah, udah biasa bungkus. Sebentar mereka di Ustaz coba udut. Sok Pak ya jadi Ustaz. Jadi Ustaz dari uang gitu aja. Saya Itu jadi Ustaz saya. bahaya mah. Dulu narupa-rupa datang uling ke Ustaz. Ayah. Cai Pak Ustaz. Jadi dalam. Jadi di vaksin corona, vaksin dengue ayah denguean. Tadi harus ke dokter kami. Bapak gaduh darah tinggi, alhamdulillah itu varios dah ayah mah. Bapak sama dokter deh. Bapak gaduh riwayat penyakit lain, alhamdulillah. Bapak sok ngarokok, sana masuk dulu ya dulu. Aduh, bapak kirangan jenanya ngarokok, insya Allah. Di puskesmas mah ngabu abi teu ngarokok. Ayo datang ke bumi bang, ngerokok aja. Kadang salah tuh pamere, abi teu dirokok. Kira mau abi dijual daerah ngajualan rokok. Jual. Abi ngawurah ngawarung buku, tapi hari ayam beli menjadi lere. Jadi bare-bare bisa rokok aja kan? Samsu ya, Magnum, ya, Super ya,
Biladangan aya nu meuli mah. Tahu. Cenah ieu rokok aya sama di daerah di bere gua abdi 100 bungkus. Nah. Tempo teh mayar. Sabaraha mayar? Aduh lieur cenah mayar. Rokok loba-loba teh. Tadi beureun kana HP ladan rokok. Artina ustad mah loba rokok. Jauh, raja teu melak loba abdi mah jauh. Ngapoe loba ngirim jauh. Ngan ayeuna biasa balik naos supun bojo teh sok nabrak. Tah ayeuna mah moal. Lantaran saminggu kamari ku si ibu geus dibayar. Asli itu masalah maka dibayar teh gimana? Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu nomor kaopat di wali dindingan pilih anu gerak agama. Goda abdi mah tadina henteu pilih, ayu oge untung. Harus kawin ada boga budak sadiri di alhamdulillah budak teh boga 5. Hartosna rumah tangga nu diganggaduhan keturunan 5 teh tanda rumah tangga eta teh rumah tangga anu samawa. Artinya sakinah mawadah warahmah. Moal mungkin bertahan nu boga budak 5 lamun dina rumah tanggana henteu aya kaharmonis. Kan we anak cekcok sabudak sagedik mah dana mina oge rumah pajarkan ustad mentara pasya wadul bukan itu ya. Setelah saya ustad rumah tanggana osok tidak naon rumah tangga ustad pasya hiji CPRW tadi faktor psikologis bagaimana balik na penting teh. Assalamualaikum teu sareo teu udang wae sok-sok teh nyaho pantau we. Oke, kita garwe temannya. Asok bu, sambil. Ngan pasea anak ustad, mantara pasea kawas ibu-ibu amal batur. Cembelin we pasea. Kadang-kadang berpabaun-baun kurumu hidayah tamu. Assalamualaikum. Kadang-kadang padakur, malawi alhamdulillah singin pasea mah. Sangkan lamun keur pasea ngadak-ngadak aku kahiji eta untung asa mah teh. Kaduana aya kepentingan lain teh semah teh. Minimal datang semah teh mau bubut. Jadi maksudnya gitu nyamunya. Maksudnya ngajak gua abdi dikuring-kuring teh tujuanna mah supaya naon? Supaya di rumah tangga teh beunang kebahagiaan. Justru lamun urang dina rumah tangga aya saali cekcok tanda eta rumah tangga teh nuju meunang kebahagiaan. Tur aya saali saroke jeung bojona kuskas. Urusan naon? Urusan duit. Segala mahal cenah gas beak, bensin beak, sabun beak, odol beak. Salaki boga duit kus. Akhirnya cekcok. Akhirnya salakina ngeja. Daripada dilawanan awe mah salaki sakecap, awe mah 10 kecap. Akhirnya salakina. Dongkap. Terus aya kira-kira 2 jam datang deui. Nah, hadena geus rada puru dari sana. Make jeung nyarekan minum budak. Datang kadinya pamajikan ke masak. Masak naon cenah mah? Racun. Cek salakina teh mangre ku nyalira bapak membalik diri. Maklum, kan kudu riweuh urusan kitu mah bisa diselesaikan ku urang masing. Nu lucu, abdi keur pararea omong jeung ilmu budak. Kadang-kadang pararea omong kan gara-gara budaknya budak. Budak kan bangor. Terkadang beda paham dina cara ngadidik anak, akhirnya ilmunya tuh bisa terima, akhirnya jadi pak nyung. Datang ayah tamu, ayah naon ibu teh, menawi ustad, abdi di rumah tangga di kumaha cek pasea wae. Curhat pasea rumah tangga, nu didatangan teh cikene keur pasea. Kira-kira kumaha tah? Aya nu lucu,
baru kan ustaz boga wae duit, kadang aman teu boga duit. Ayo rezeki mah alhamdulillah betul di dalam. Tapi mah taradinya kan kamari ge wangi kamari kan abdi harus disahkan. Dan alhamdulillah nasa mingguan bapak we ari diatur mama saya ari bolikeun ge. Maka itu kapan ya? Aya naon bapak al-ustaz kumaha cenanya ari caritakeun ane cek sumpah kita sumpah. Abi teh serba salah. Intina apa? Tuh abi teh hese duit. Padahal abi kita tahu. Ini jadi kadang-kadang kau ustaz pas husnudon urusan duit baru kan mau bawa urusan rumah tangga baru kan tara pernah sami we dan namina oke rumah tangga. Maka di mana rumah tangga na aling buntreng lamun suami pek sa contoh kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi teh. Rasulullah pernah apa dihadapkan karena perselisihan rumah tangga? Pernah ya Rasulullah. Di waktu Rasulullah bagian gilir kanggo jona anu nomor kasatu. Masna wa sulasa wa ruba. Aya disebutkeun masna 2, sulasa 3, ruba 4. Jadi salah. Jadi Rasulullah mah bajona teh salapan. Jadi Rasulullah mah bajona teh salapan. Kadek ulah nganggap Rasulullah rakus beti kami. Dasar acan Rasulullah diutus mah orang Mekah teh bebas pak nikah. Aya nu 100. Aya anu bojona. Ibu pernah nonton film si Krishna itu? Krishna bojona sabari juga. 16.000 sendiri. Bojona 16.000. Rasulullah justru ya Rasulullah lain berarti orang gerak itu udah abi lain nanti poligami kan memang abi awal poligami. Ayo Rasulullah tekan terus anjeuna gilir ka bojona anu namina bojo putrina Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi putra Abu Bakar Aisyah bojona Rasulullah. Termasuk bojo Rasulullah teh nyaeta putrana Sayyidina Umar bin Khattab. Nalika manten Nabi ini, maka datang sama-sama bojo anu sanes. Padahal bojo Rasulullah anu putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teh aya. Tapi Rasulullah nampi tamu maksud sanes tamu, nampi bojo anu sanesna ngadeuleuh ka Rasulullah di bumina bojona Rasulullah anu sanes. Begitu dong ka bojona anu ka bumi eta, maka kasampak aya bojo Rasulullah anu nuju ngobrol sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul kecemburuan. Sehingga tina cemburuna teh nembokeun sifat-sifat kewanitaan emosi, cemburu, sarajan pada bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dihadapkan karena urusan-urusan pelik dina urusan rumah tangga. Manawi tong aneh lamun urang dina rumah tangga sok ngalaman hal-hal anu teu diinginkan ku urang. Sok aya cekcok, sok beda paham, wios da eta mah samara dina rumah tangga. Lamun suami istri minang cekcok tapi awet rumah tanggana tawis eta rumah tangga teh rumah tangga anu bahagia. Bapak wajar. Tapi lamun rumah tangga teh bernapasnya aya nantang-nantang wae. Itu kirang Pak keharmonisan begitu. Jadi kirang keharmonisanana di mana-mana rumah tanggana teu aya pabenten paham manawi urang ulah alim dina rumah tangga pabenten paham bios benten paham ulah sorte ngajadikeun rumah tangga dugikeun ka tadi ge disebutkeun ulah sampaikan di buku nikah widi ka bapak lamun eta buku nikah widi ka KUA berarti rumah tanggana aya naon mun bisa mah rumah tangga teh anu misakeun aja namanya
Yang belum bisa usah hidup semati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya kan, upami istri sareng pameget kan. Istri mati upami kesetiaanna luar biasa. Istri mati. Sareng ge umur dugi kawafatan, istri mah setia. Soalnya perasaanna luar biasa. Tapi upami pameget belum tentu. Pameget belum tentu. Pemajikan ibu mikir kemana yang gantinya. Istri mau mahal istri. Nah, sabab tingkat kepekaan luar biasa. Puasa itu insya Allah malawi rumah tangga nya muntiasa. Namun biasa rumah tangga terus nikah teh yang kirna khususnya sareng siaan, ieu teh nikah anu pertama sekaligus nikah anu terakhir. Mulai nikah deui status sekali we nikah. Ada pamoget, ada nikah hiji oge teu damai. Loba anger gitu cuma hiji teu damai. Geus we urusan nafsu. Urusan nafsu aja anger mah. Urusan nafsu. Hidup semua. Sanajan aya anu pangamungna langkung bangir ti maiyo. Isi nama lehmu. Sanajan aya anu bujurna langkung demplon ti maiyo. Agar da isi nama kodol. Sanajan socana langkung curuluk ti maiyo. Da anger video nama. Hujan apa kayak bomongan jeung ini istimewa. Hujan sabar lamun ngorok utangna aya we duitan. Tadi ini mah soalnya duit utang.